Ayeuna disarengan ku Sim Kuring, guru bahasa Sunda Dewinda Asirastiti. Sumangetnya diajarna. Poin pembahasan dina materi artikel teh aya 4. Anu kahiji wangunan atau pengertian artikel, anu kadua ciri-ciri artikel, anu katilu wanda atau jenis artikel, anu kaopat cara nulis artikel. Jadi aya 4 poin pembahasan. Tah anu kahiji nyaeta wangunan atau pengertian artikel. Artikel teh nyaeta salah sahiji wangun tulisan non-fiksi atawa tulisan nu di jerona ngamuat data jeung fakta sarta ditambahan ku analisis nu nulisna. Artikel kur ngabahas hiji pokok bahasan. Contona artikel ngeunaan seureum nu mangrupa salah sahiji tutuwuhan. Teknik nu dipake dina nulis artikel nyaeta ngagunakeun paragraf induktif deduktif atau deduktif induktif. Tah, induktif jeung deduktif teh nyaeta teknik dina nulis paragraf. Saupama disingkat bisa jadi ikuduk. Induktif khusus umum, deduktif umum khusus emut-emutnya ikuduk. Iku induktif teknik nulis dina khusus kana umum. Duk deduktif teknik nulis dina umum kana khusus. Kade tong hilap emut-emut ikuduk. Nah, tah ieu nyaeta contoh paragraf induktif atau tina khusus karena umum. Contohna seureum bisa dimanfaatkeun atahna, oge bisa diolah heula jadi minyak. Lamun aya nu reukeut bisa dibalur ku minyak seureum atawa bisa oge daun seureumna dirius dicampuran apus saeutik tuluy ditaplokeun kana raheutna. Ya. Tuluy aya oge contoh paragraf deduktif dina umum kana khusus. Urang Sunda geus ti baheula wawuh jeung seureum. Seureum teh aya rupa-rupana nyaeta seureum Jawa, rupana hideung sarta leuwih lada. Seureum nu rada beureum uratna ngaranna tikuhuri jeung seureum nu hejo uratna. Eta contoh paragraf deduktif bentennya tina umum kana khusus jeung tina khusus kana umum. Kedah biasa ngabedakeunana. Oke, salian eta pembahasan nu kadua nyaeta ciri-ciri artikel. Tah, aya sababarahannya diantarana nyaeta artikel biasana dimuat dina media massa, koran, majalah, jeung sajagana. Bahalah mah kadienakeun sok dibuat oge dina media sosial, Facebook, Instagram, jeung sajabana. Bahasa nu dipake nyaeta bahasa baku atawa formal. Teu meunang dina artikel urang make bahasa lo gue engke jadi awon. Oge artikel mangrupa tulisan nu di jerona materi nu terpercaya atau kudu saluyu jeung fakta, teu meunang aya imajinasi. Tuluy sumber materi tina artikel bisa nyutat tina sumber nu terpercaya. Jadi urang bisa mawa rupa-rupa bahan-bahan di tulisan sejen nya nu penting mah geus kabuktikeun eta tulisanna. Anu kalima sifatna netral, hartina henteu ngamuat pikiran nu berat sabelah kana hiji hal. Tah tuluy aya wanda atau jenis artikel dumasar kana eusi jeung sifatna. Di antarana aya 5 ya, kahiji deskripsi, kedua narasi, katilu eksposisi, kaopat argumentasi, kalima persuasi. Jadi aya 5 jenis artikel ya, 5 tulisan. Oke. Anu kahiji deskripsi, nyaeta artikel nu eusina ngadadarkeun atawa ngagambarkeun. Tujuanna sangkan pamaca meunangkeun kesan atau impression kana objek, gagasan, tempat, kajadian jeung sajabana. Dina paragraf deskripsi pamaca teh kawas nu enya-enya ningali, ngadangu, ngarasakeun kana kajadian dina eta tulisan. Contoh tulisan deskripsi, judulna nya Lalampahan ka Yogyakarta. Dina eta judul geus kagambar yen bakal ngadadarkeun lalampahan ka Jogja ti indit nepi ka Bali. Tapi ka pamaca ngarasa aya ieu ngilu ka Jogja. Anu kadua narasi. Nyaeta artikel anu eusina ampir sarua jeung deskripsi. Bedana dina narasi mah leuwih ngutamakeun susunan jeung sok aya palaku anu dicaritakeun. Contohna Ibu Sri guru Sunda Rancage ti Mulang. Dina eta judul geus kagambar
sero tulisan nu bakal dipedar nyaeta prakna industri dina ngajar nepi ka dileler guru rancage ya. Eta anu kadua paragraf narasi beda sareng deskripsi. Oke, betul Jikra. Terus anu katiluna nyaeta eksposisi. Eusina ngadadarkeun ngajelaskeun kalayan ngaruntuy tur jelas ngeunaan hiji hal atawa objek. Contona cara nyieuna tahu jeung jamur. Dina judul eta katenjo yen eusi tulisanna ngajelaskeun lengkah-lengkah cara nyieuna tahu jeung jamur ti lengkah mimiti nepi ka eta produk jadi paragraf eksposisi marata-rata ngeunaan tata cara nyieun sesuatu, tata cara nyieun naon ya. Anu kaopat argumentasi. Eusina nyaeta ngabuktikeun jeung nepikeun alasan tujuanna keur nepikeun pamadegan atau pendapat atau opini ka pamaca. Dumasar kana logika ditepikeun rupa-rupa bukti contoh jeung rupa-rupa alasan nu kuat. Contona vaksin keur daya tahan budak. Dina judulna ge kabaca yen tulisanna bakal ngajelaskeun yen vaksin teh manfaat keur kasehatan budak. Pastina dina eta tulisan dijelaskeun rupa-rupa bukti ilmiah hasil observasi sangkan pamaca bisa narima karena opini ngeunaan eta vaksin. Ngartos ya. Tah eta nu kaopat. Tuluy aya hiji deui salianti anu opat eta anu hiji mah jadi urang teh mangrupa artikel anu meunang ngembangkeun dina bentuk argumentasi. Namina nyaeta artikel launching. Anu kalima teh nyaeta artikel persuasi. Nyaeta tulisan nu eusina ngajak atau persuatif. Biasana ieu tulisan hasil ngamekarkeun tina argumentasi. Bedana dina persuasi mah pamaca diajak pikeun ngalakukeun atawa nuturkeun naon nu ditepikeun ku penulis. Biasana penulis sok ngahajangeuna kana emosi atau perasaan pamaca. Contona, hayu divaksin sangkan virus kabur. Dina judul geus kabaca yen eusi tulisanna mangrupa pangajak sangkan pamaca daraek divaksin. Eusi tulisanna ge tangtu rupa-rupa bukti ilmiah atau fakta. Jadi eta 5 jenis artikel. Nah, terus aya cara nulis artikel. Aya 5 lengkah. Anu kahiji nangtukeun tema, nu kadua ngumpulkeun bahan, anu katilu nyieun rangka karangan, nu kaopat ngamekarkeun rangka karangan, anu kalima editing atau ngaropea. Jadi aya 5 lengkah dengan nulis artikel. Ngartos ya. Oke, emut-emut aya 5 lengkah. Hehehe. Lengkah anu kahiji nyaeta nangtukeun tema. Tema bisa dipilih dumasar kana pasoalan nu aya di sabudeureun urang. Contohna tema kadaharan, tema kebudayaan, tema lingkungan, tema kesehatan jeung sajabana ti eta. Tergantung kana temanya. Jadi misal tema kadaharan yeuh, urang bisa milih cara nyieun bugis. Bentuk teksna teks artikel eksposisi. Anu kadua ngumpulkeun bahan, sangkan eusi artikelna bisa dibuktikeun kalayan ilmiah. Hartina saluyu jeung data oge fakta. Rupa-rupa sumber bahan keur nulis artikel nyaeta buku, jurnal, skripsi, majalah jeung sajabana. Intina dina nulis artikel kudu aya bahan nu bisa dibuktikeun sacara ilmiah. Nu katilu nyieun rangka karangan atau artikel. Nu kahijina nyieun judul, anu kadua tuliskeun naon wae nu ditulis dina bubuka eusi panutup, nu katiluna tuliskeun ide-ide pokok. Jadi dina nyieun rangka oge aya 3 lengkah ya. Intina mah nuliskeun ide-ide pokok nu bakal dimekarkeun dina eta artikel. Ide-ide pokok teh nyaeta pokok pembahasan nu dek dimekarkeun atau engkena teh dijelaskeun kalayan rinci ku urang ya. Tah anu kaopat ngamekarkeun rangka, kan di nu katilu bieu nyieun rangka yeuh. Nu kaopat si rangka teh dimekarkeun deui. Dibaca unggal ide pokok dina rangka karangan, tuluy mekarkeun dumasar kana 5W plus 1H nyaeta what, who, why, when, where, jeung how.
Tah tiasa dibaca ku hidup ya langkung jelasna inti nama unggal pokok pembahasan teh dianalisis dumasar kana 5W plus 1H sangkan orang kebingung jadi nganggo 5W plus 1H anu kalima atau anu pamungkas nyaeta editing atau ngaropea dina tahap pamungkas tulisan geus jadi teh tuluy diedit dina tata tulisanna eusi tulisanna bahasana sangan pamaca ngarti kana artikel nu ditulis ku urang sakitu nu kapihatur yuk diajar nulis artikel